uga pemirsa sadayana, simkuring dina waktu ieu bade ngadugikeun sawatara warta ngeunaan usum halodo dina tahun 2025 ieu. Jakarta 12 April 2025. BMKG ngaramel usum halodo tahun 2025 ieu bakal lumangsung leuwih sigeg di lolobana wewengkon Indonesia sanajan risiko tetep aya. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati ngajelaskeun yen usum halodo geus dimiminian secara bertahap di bulan April. Jeung puncakna diperkirakeun dina bulan Juni nepi ka Agustus, utamana di wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, jeung Maluku. Fenomena iklim global seperti El Nino jeung ieu ayeuna aya dina kaayaan netral, tapi suhu cai di laut sakuriling Indonesia nu leuwih haneut ti biasana bisa mengaruhan ka cuaca lokal nepi ka bulan September. Sakitar 60% wilayah bakal ngalaman usum halodo normal 20% leuwih baseuh jeung 14% leuwih garing ti biasana. Sanajan secara umum leuwih singget sababaraha wilayah di Sumatera jeung Kalimantan diprediksi ngalaman usum halodo leuwih panjang. BMKG ngimbawan ka sakabeh sektor pikeun tetep siap siaga kaasup ngaluyukeun jadwal tataneun, ngatur cai, jeung nyegah kahuruan leuweung jeung lahan. Masyarakat oge diingatkeun supaya waspada kana pangaruh panas jeung kualitas hawa. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didibikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng topang deui dina waktos anu kapayun hatur nuhun.